Mun tikar leutik teu diwara hese atawa sederhana kukolot teh tah ayeuna teh pasti ngarumas. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh Dararama? Ieu mah carita sorangan kitu nya, lamun baheula kukolot teh henteu diwara, ayeuna teh sagala sederhana, boh tinu dahareun, boh tina tingkah laku. Reunaan hirup di zaman kiwari teh bakal nalangsa jeung bakal ngarumas. Da keur zaman leutik mah kitu nya, boh dahar oge sederhana, baik ti alam atawa menang meuli. Boga duit meuli teu boga mah neangan ka kebon nya, sapertikeun kieu yeuh ngalalap. Ngalalap kieu teh nya lain karek ayeuna geus dewasa tapi diajarkeun ti leuletik yen urang teh kudu sederhana dina dahar oge. Manggih syukur henteu puasa mun ceuk kolot baheula mah. Katakan ayeuna mah nya geus kolot kieu kitu nya geus boga anak 3, geus biasa lamun tea mah dahar ngan ukur sederhana saperti menu ayeuna nya ngan ukur sederhana dina lalap yeuh ieu ge boga kadedemes yeuh nya kulit sampeu tea. Ayeuna nya aya rempah-rempah, aya masako, aya bawang beureum, bawang bodas. Baheula mah cukup we ku bawang daun jeung uyah jeung pecin. Kita ge lamun boga si pecinna keur ngagurihanana, mun eueuh mah nya uyah we hungkul. Tapi karasana teh meuni nikmat kitu tah nya teuing baheula mah meureunan sagala teu boga tapi nya ayeuna mah alhamdulillah geuningan urang teh ku bumbu-bumbu we mah aya. Baheula mah dahar kieu teh asa nikmat nya mewah kitu da aya deungeun sangu salianti jeung uyah. Lamun ngagoreng kadedemes saperti kieu teh nya asa kangen baheula kitu tah. Baheula mah meuni nikmat ngopi kadedemes teh diburukeun 4 poe. Ipu jeung si seungitna teh has kitu tah. Kabeneran tadi teh balik titen indung mitoha teh cenah tat eteh rek ngagoreng kadedemes cenah nya arek we mamah da beuki. Diteun baraya ieu naon ngaranna si kulit sampeu. Diteun abi mah ieu teh kadedemes disebutna teh. Saha make disebut kadedemes? Heueuh kadedemes teh nya sampeuna, nya kulitna, nya tangkalnya, nya daunna oge diopi. Henteu tangkalna mah keur suluh ketang tah jadi we disebutna teh kadedemes sagala kapake kitu. Eta carita abi baheula kitu nya tah ieu teh urang lanjut nyambel keur engke coel sambel atawa coel eukeul lalapna. Ayeuna mah nyambel teh nya aya bawang beureum, aya tomat, baheula mah ngan ukur cabe we jeung uyah. Ayeuna mah lamun teu dibawangan teh ni asa teu nikmat kitu cenah nya. Geuningan nyambelna enggeus tuh geuningan si lalapna oge asak tapi kan kana dahan-dahanna. Urang angkat we urang simpen kana baskom. Tuh dipake nyarita mah geuningan geus beres oge menu sederhana abi teh aya lalap, sambel jeung kadedemes nya. Kieu heula we video ti abdi tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.